Dina hiji poe, Alia jeung 3 sobatna mutuskeun jalan-jalan nguriling Jawa Barat pikeun ngarasakeun kaendahan alam. Arajeunna lempang ngaliwatan sawah jeung tangkal hejo. Arajeunna sadaya calik handapeun tangkal sareng ngamimitian ngabahas ngeunaan nami anu pas pikeun tempat eta. Kumaha lamun urang ngaranan ieu tempat Bandung? Bandung eta alus, hayu urangan ngaranna eta. Sanggeus mutuskeun ngaran tempat eta, Alia jeung sobatna sapuk pikeun ngaran eta tempat teh Bandung. Teu lepas lila, pangusaha banghar ngaranna Fahri nyaho ngeunaan letak gelis tur sumberna. Fahri miwarang galang sangkan segancangan ngarencanakeun ngawangun komplek. Waktu eta, Alia keur lempang ngadenge obrolan galang jeung eta awewe. Alia langsung inggit ngabejaan babaturanna ngeunaan rencana. Hayu urang babarengan pikeun ngeureunkeun pangawangunan ngajak tempat indah ieu. Hayu urang eureun heula, urang balik neangan tempat sejeun. Yay, akhirnya berhasil.